deh. Lagi yang kejeng diturunkan di dia. No. Ayo bukan nama apa yang turun maksudnya lagi dia. Bicara kan bisa anjing sama teh. Kayak iya mah gini kan coba iya istirahat lah gitu gitu balik tata kapal teh kejeng main turun-turun ke wae atuh da aing mah mun kena mabok na kapal ngajaran istirahat lah juga aja. Assalamualaikum. Punten. Ibu. Wah edan nih lemah teh sugan. Kita tadi di dia teka tempo. Punten. Mangga. Har geningan aya atuh. Sugan teh tunggul tadi teh. Wah edan pantas tadi di dia berapa teka tempo sakitu gede. Asli sia ieu sugan teh da kocan bieu mah. Kampura atuh. Keur naon eta? Ah biasa we bu ya panen unur-unur geus marontok ya geus siap diekspor ke luar negeri. Nu pesen geus loba. Pas we di dia calik bari ngobrol misalnya ngobrol. Ibu nyalira di dia. Ah betul. Betul gua. Sareng saha? Ya no, jeung saat di dalam. Sauran atuh. Hah? Sauran meh jasa dongkap di dia. Meh ngobrol. Oh, ada kayak gitu ada. Sampai sauran tuh. Cok. Cok. Iya ka dia. Mana? Iya ka dia atuh. Nanya aku. Ka mana Cek Aat na ieu? Ngangon munding. Jauh ngangon. Itu di blok. Punten ah. Sareng ibu ge acan. Kemana sih orang dulu? Goroan atuh. Oi, Cat. Oi, ka dieu ya. Oh. Nah, muling tadi dibawa. Enon. Cahaya. Aat. Itu muning hayang aya nu mau. Ngiring calik lah, ngiring di dia, ngiring niis. Kita ada abdi teh ning lieur kita. Nanti mana? Abdi teh ti Arab, di Purageun teh kira-kira gratina kapal, mungkin mabok abdi teh. Artos atau pantos di Arab, abdi mah tuh segala di peser. Pami ibu selain tina unur-unur naon wae pada melanana. Oh, nu aya di sawah pokona mah orong-orong. Bukan musim hujan mah keong, bacet, kadal, kuning, 10. Kanggo naon kan ada orang-orang bancet kadal kanggo tuangan apa napi kumaha eta? Tong narasanggo naon tinggal we artisna. Aya nama naon? Iya kumaha ya Nya pada mana? sami we da abi mah tiluan endeg geng. Oh, endeg geng. Endeg geng. Geng naon namina ieu? Hah? Geng gong atau naon? Anggo endeg geng sihung. Oh, geng sihong. Sihung. Ya aya opieun da. Naon atuh sok mana? Undur. Kararasan ada lapar abdi teh tah. Undur. Tah, Naon ieu kira cek naon ieu? manisan keong. Manisan eta mah. Oh, Manisan cobian sok cobian. emang biasa di damel manisan keong ieu di dia? Biasa. Kumaha cara pengolahanana ieu? Hanya di eta we non di burukan sane. Dihijikan jeung urap sampah mah moal gagal. Jadi eta mah. cem-cem we seputing ku air keras. Oh, ku air keras itu teh. Jadi keras. Tapi dina tekstur nama si gara-garanya. Ieu teh renyah teh luarna da jero nama cakial ieu teh moal gagal. Jero nama. Iya. Nembe ninggal abdi mah di dia aslina di Arab mah teu Aya aya. dahareun cenah cangkangna. Nya. Kalau kabar radag sia di Arab mah taeuna teh. Heuh taeuna kitu. Oh. Heeh. Lebih breu. Lain mawa atuh tilu mah.
Udah itu dah ibarat gitu banyak hidung nih si ibu ya. Nah, ieu mah bau. Nah, gini rada langit ya gini. Bau ieu mah. Ngeras atuh ibu ya. Masuk ieu mah ka racun di dieu naon maksudna? Panan ku air keras dicium-cium lagi. Pantes Ini asa bau hangit kieu ieu keong. Tong sekalian atuh ari ibu. Iya naon ieu? Dicap-cap. Iya Ieu mah desa naon ieu? Kismi. Ieu naon ieu? Dicap-cap. Nepikeun ka disuguhkeun ti cak-cak ieu ka orang Arab. Kismi. Maksudna ninggal cik kantong. ah kengeng bisi hoyong. Moal Nyobian gara-gara damel ke Arab. alim. Abdi mah bubuhan damel ke Arab teh, Bu. Sok tinggal tuh. Wow. Nya. Acan atuh. Tuh aja. Kada ya orayan. Pami ieu bumi ece. Mohon. Sareng ece di dieu Ya, teh. keluhan. Sabaraha orang di dieu gitu? Limaan. Ah, limaan. Asal mah 10 ka. Anak Dua sana orang. Oh. Putra. Terus gara aduh putra nya. Atos atuh. Henteu ieu, teu heureun teuing dieu. Puan satu mah kursa Perintah hari 10 ini orang. dipaksa. 10 orang. Heeh. Eta nu 8 kemana maksudnya kumaha caritana terus sok cing puguh geura sok nyarita teh. Apa nu 8 mah? Nu katuruban ku jolang di kamar. Tujolan hiji katuruban budak teh gitu. Nu dialungkeun nganu caah. Tinggal genep, tanu genep ka mana eta? Oh, ti bubuy dina mah tuh di dari tuh. Sabaraha urang ti bubuy. Teu apal teh di teangan ansupkeun we. Ibu ka budak. Upami lamun adilan ban kumaha mun keur barobo di dieu? Kan di dia mah emang tak aya listrik. Powerna mah kieu Bu, abdi teh lamun ayeuna nu lilir saurang gitu tah. Heuh katincak hiji modar power teh kitu. Emang pernah katincak. Pokokna was eta tadi. Nya. Tincak modar, tincak modar. Eta mereka puji atuh gua puyuh ge. Jauh buat Arab. Dikencarkeun geura. Sok di belah mana? Kak, di dieu. Mun sok ngagawekeun atuh. Untung maneh masih usahakeun hidup. Punten. Menggak. Tuh. Mak, di pau ku si Bi eta lah. Di pau, Oh, di pau. lihakan. Pau. Cing tanyakeun. Ninggal puyuh teu, Cek? Puyuh naon atuh ngelarian puyuh da puyuh. Puyuh naon? Puyuh negeri nya. Puyuh negeri. Nu Kumaha di kumaha? sana? Nu kumaha? Bebek pau. Bebek pau. Tah, nu kitu. Wewek breu. Cenah. Teu apa? Bebek teu breu. ada. Sawah. Iya, ceu alit teh. Ceu alit. Nu sok pangriweuhna wae nih. Oh, numpang eta naon. Ceu alit. Ceu alit. Kemana wae Ceu alit teh aduh. Lain si alit eta mah budak lain si. Kemana wae tuh? Mau ngahakan jengkolnya. Naon nembe uih ibu? Nya abdi teh nembe uih murah tadi dipuragan ku kapal lain mah. Beda eta tuh kalau bahan teh sok utah we jeung utah. Beda atuh da kapal karena kareta ge utah 5 kali. Lieur atuh da. Ditah turun cing teh da geuningan sugan terek diturunkeun di imah kala ka di luhur dipuragan sia ya. Bae lah geus bakat maneh mah. Bakat kuripuh murah ti luhur mah. Bisa lah calik lah. Tah ibi sia ya menakeun ya abdi rancangan di Arab. Terus karena berenang Bebek. Ute. Ut. Duh. Nembe uih pisan ibu teh. Muhun abdi teh dipurageun yeuh sia lieur aing mana kapas teh. Orat eta he. Dan dibuka. Teu kira-kira eta kopilot. Aing dipurageun pada hoba aing teh lieur cing teh aing turun teh kuat aing mah. Naon ieu teh ka dieu teh ngadonengan puyuh. Oh, iya budak ieu leupas puyuhna cenah boan. Puyuh ti negeri deh teh teh. Nu bodas. Heeh. Anu kumaha sorana teh? Bebek breu. Bebek breu. Itu breu. Pilarian deui ku ujang rasa katuh jing. Ai penasaran. Yang puyuh heula. Jang. Mun panggil jeung budak ibi ti taman. Ya. Oh, geus boleh tuh. Biasana geus di imah ti tanggal kada. Tong jauh ting. Ya, kalabak.
Tak baliknya. Kade. Jawa. Eta teh budakan hiji-hijina. Hiji apa nasana mah renyak eta teh. Oh, Nah, gegero ka dapur geura kacincak modar. Sia. Rek nyambel geura ngariung nyatu kacincak modar. Saya nggak mau dari wae. Ya abdi gula. Mudahan mah 25 ta budak teh. Udah 5. 25. Oh 25 lah. Eta we nya sahiji ya. Buah mah penitipannya tim piatu. Naon eta mulangna ka dieu geuning. Heuh abdi teh tadi dipurakeun belah ditu. Mamun salaki neang geura. Heuh teuing urang oge ieu lieur sidikan. Rek balik dah bingung ka mana jalan kitu tah. Kana ayeuna mah geus usum atuh Google Map. Apanan HP oge teu boga aing mah. Geura aku gawe ti Arab teu goblok HP acan. Sidik dipurakeun aing teh. Wah, ngomong nama berarti lain duit ya teh. Lain duit berarti ya Ngomong teh. nama duit ya teh. Beri, cina namanya. Nya duit atuh. Mana Lain. cing ningali. Picot lah. Itu habis harayang. Picot lah lain duit. Geus ningali duit teh ya ibu-ibu ayeuna mah harejo sia kana duit teh. Buah dang-daunan hungkul eta mah. Oh, cuk saha. Pacing Ini ini kan bae, nggak Jo. beli HP. Balik di Arab sia ieu tinggal saga dibeli ta ieu teh. Ieu nyaho teh ieu nyaho teh ieu naon ieu. Ieu mah tuh si Kehanjeli. Lain hajali sia teh. Kemana dari salaki atuh cek. Jauh-jauh ini ke Arab salaki aya teh. Heuh kieu maksudna teh urang matak naon jauh-jauh ka Arab tidak ngeusan yang salaki teh. Nya ngeusan. Gak sudah aing unggah poe gawe teh ngan ngoyos jiga ibu-ibu sia. Ngoyos naon? Eta ngoyos suuk. Nang usum kitu suuk. Heuh ku hairana teh. Pokok teh usum suuk tapi kakak ngoyos suuk sia aing suuk nu mana lieur. Sok bayangkeun ku ibu-ibu sok. Suuk nu mana atuh? Urang masuk lieur teh. Jadi kieu urang ngeusan teh ceuk. Nyaritakeun salaki oge ka urang teh. Cenah ngomongna teh kieu. Nah, cenah ieu ningali budak batur nya, sok karunya cenah ka budak batur teh. Teu cara ka budak sorangan sia eta mah. Nama ke jeung karunya. Heuh teuing atuh. Nyaritakeun deui ningali pamajikan batur. Sok ka poho sia ka aing teh. Sok Da eta radius seuh. rumasa orangnya banget mata radi seuseuh. Di bawah standar ya. Mata kurang teh dienggeuskeun we ditalak opat ku urang teh. Beda atuh dah aing ngagawean ge naon ngan mamangul hawu sia. Namun payu. Eta payu geuningan hawuna teh. Nya payu atuh hawu mah. Ku aing beak 5 tadi legleg dah hawu dihakan. Lieur aing bisa lagi teh. Ngeusan we mata kan Cakirain laksakina leg-leg. Aya nama hawu tuh usum atuh Emon, aya nama eta si Emon, apal si Emon. nama Emok atuh. Emon. Aing teh keur usum nu kitu si aing mah lieur teh. Heuh urang ge itu nerna puyuh ngadon di hakanan geura eta teh keur usaha aing teh keur si Emok. Ya, Teu kaparaban meureun cemanya. Teu kaparaban eta we dolog budakna. Ada geuningan bongsor si eta mah. Bangkawaran dengan Pak. Eta teh nu bayi bangkawarah teh lain. Heeh. Ti heula teh geuningan. Oh, jadi tahun. gede. Bagi 2 minggu geus sagede kitu geura. Astagfirullah. Sami. Ai nu kitu nyatuna kumaha? Eta we ngarit galinggang, mun teu galinggang sereh. Balukangnya pokoknya Balukang dihakan. nabi-nabi. Kadang aya jangkrik dihakan geura. Jarkeun teh rek ngingu jangkrik geura aya dialaan dihakan. Ari ibi ieu kunaon ngasih sirian we buah panas. Henteu. Buah jengkolan ibu mah. Ya. Astagfirullah. Banyaan ya mesti ibu mah kok diobatan. Ieu urang mau obat Arab. Udah pernah obat Arab. Kenapa ada lagi? Cing. Bebek prau. Teh heula atuh. Tadi sadak itu ki. Nah, ieu teh obat negara. Sok, Di sana donat cenah. lain donat. Fungsina naon eta Orang langsung ragakeun cici. Ibu ka dieu me teu panas. Sok, cager geura ibu kudu kieu mah. Cagernya Meureun karasa henteu. Henteu. Cing mana tuh yang ngajaran keur lieur ya aing teh lah. baju jarak. Tah, ieu mah serbaguna. Naon serbaguna naon eta? Oh, heueuh, ieu mah keur obat riut nu kieu mah. Nya, sok Sok geura. Cek keur riutnya. Cing coba ieu mah da praktek, Bu. Coba heula. Kanu riut atuh. Da ibu ge kedeng dige riut. Cing geura ka dieu. Ieu teh mau dadakan panas. Tah, sok. Ngeunah teu? Can, tadi geura. Da eta teh karek efek sakali. Kunaon? Wong geus Besok ngalakan segala.
Dibang gitu ge. Tah. Aduh, kayak beurit. Udah satu kira-kira mie. Apa ubar ya teh? Ceu. Buat Geus lah tong sok sagala di pumi. Kira ke barang mahal gitu ti Arab. Naon Bu? Barang mahal ti Arab. Budak kamarana eta budak? Budak teh duanya. lah lebak biasa nangis balik ngalah kadal rek dites mal Banyak kadal di tes mall. nya naon nu aya namun Lege biasa lagi ibu mah. bangbung abi manut tuas lagi di kotok nih anu ngagulung-gulung di kotok. Oh itu. tuh ya lebak kena adalah kana Ini segala aya di dieu mah segala diasakan. dan nu can ngasaan mah pasti aneh atuh ngalebak kadal teh Lain pajarkeun ibu ngadangu abi teh. Ngajian manisan keong. Itu mah Nya tadi ge disuguhkeun ku abdi. Mana mana yang atuh ini? canak deui aya. Ah tos dibabetkeun sidikan. Ya satu juga betul ini. Canak deui tong. Lah, keur naon teungeunna? Tuh nya budak urang mah kari geus manggil baturna teh. Itu nah ada babere. Nah, geuningan ngomong eta gegel-gegel kitu eta budak. Ada teh aneh ari geus manggil anu gerak saeutik ge di gegel we. Ada si eta tunggungan atuh ieu hayang dihakan budak. kunaon cenah Mek cang-cang atau boga budak kitu Tuh mah. bro, kalau lompatan manggil kadal gerak saeutik disangka Yupi. Iya. ah geus Itu tulungan itu budak. Cang-cang atau boga budak kitu teh. Hoi, urang teh gerak sok kitu. gegel aja Hoi, hoi. Udah ari geus manggil nu hirup teh main gegel wae mah nu. Balik. Balik rumah wae gerak. Buru ah, sok omongan wae maneh mah. Nah, balik. Teu kadal teh jelema maneh mah balik. Balik. Lihat ka batur teh. Bung lahir tonggong heula lihat ka batur teh. Cicing ro cek mah cicing. Oja. Sabina ieu teh. Sabina, oh Sabina. Ayo lihat. Wah, itu baru udah rek dihakan. Mana? Sok rek tinggalin mah. Aya tuh bagi teman emang kudu dipasung geura. gantung we gantung Ada orang tahu orang we. Cang-cang. Ya gitu aing teh dipasung mah sok ngahakanan batur. Ayo itu teh parapan geura tuh. Ada tuh teh cukup galinggan sakarung. Satu naon we daun gedang sugan. Olo-olo yang dibuntil daun bulan gedangnya. Itu kan bae emang tunggu udah dibuntil daun gedang mah. Ieu teh budak mana nu rek dihakan teh? Tah, budak si Ece ieu rek dihakan gerak yang tekau ngalian nu gerak saeutik dicapluk gegel. Masuk gantung. Bengken dia mah gerak. Mana panu Cekelan. gerak teh cigah permen wi upi meureun. Panu gerak teh. Oh, abang lahirna tonggong heula mun ngalayan. Kumaha itu tanggung heula eta. Gak maringkel gitu tah. Jadi si eta nanti kos belut teh kumaha ngaringkuh? Orang buka kait. Kecida. Bure eta cawak wow gede euy. Bogaan. Anu di dinya aya tanggung heula. Aya sak dek kieu mah tuh. Jika gara Ece dibawa ke Arapan di Arab mah bararatan. Badan lepas. Boga anak. Nyari dong si Ece ih. Gila tapi resep Ece mah. Hideung orang negro. Heuh sarua gitu oge aya nu hideung. Digidah mah barodas. Negro. Kemana budak teh dua deui teh? Sok tam Ece minta hampura we teh ayeuna mah sok tah. Tingali indungna kota geus teu bisa ngomong eta dinggiapeun meureunnan. Kan bae da kedone ge dikeparabeun si ibu eta mah. Eta nya sadua geuningan asana 7 siki teh. 10 cenah mah. Kabarkeun keur nyangu geura. Nyamperkeun ka dapur kecincak modar. kan keruban jolang di kamar mandi modar ngapain Untungnya sakene ge aya ngurus mungkin geus kolot. kecemplung kan umur modar Aduh, Ada mana Sarbina tes di mana tuh? Masih ngarambret. Ngaramet di mana?
di ditu. Ngaramet naon ai si lain pada ayeuna teh harodo. Suuk. Oh, keur usum suuk. Bari nyirung bui. Teh suku. Suku anu sok nurungkeun na taneuh geuning aya sok capitan. Oh eta mah krieup atuh. Oh, atuh. Sugan teh silaru. Cik atuh belah dituan. Jadi ya. Ayo budak saha? Eta budak sioce eta anu tadi rek di telan. Taman ya loba budak mah. Panasan nama 7 sike eta teh cenah. 10. 10 jangan pajarkan 7 10 cenah ngaleungit 3 jadi 12, jadi 12. Aya na teh kos anak burit wae oke jeung leungit. marmot Pan tadi ke nyaritakeun cenah budak teh 10. Leungit genep, murah 7. 3 10 meureun gua marodar Baapanan kageleng cenah kumaha motif. gua disicikannya Dipai. Sangrai. Kamu dah pacara cakeun atuh Oh budak mah. segala dicelek naon oge. tuh jang ka ditu jong Geus Tong pisakeun dibaturan pisakeun ya. tong ngadeukeutan deui lah. kudu dipasung heula Saha si Ardat eta? Heeh. Kita mah kamulang itu biasa. Ingat keur baheula aya ucuk di dieu teh. Pan baheula teh urang pan matak ini ka harap teh. Lieur ku hutang di lembur mah. Emok deui. Ada yang maksud zamananya. Ai urang pas balik saya diperageun tina kapal saya. Aing mabok tadi teh lieur. Ai kapada teh kuna naon? Sia mah kakananya kon kapal ah. Sidik aing muragna. atunya pentingan kapal daripada ibu mah Anu sakali itu. Kapal mah dipake ku batur kene. Ih sia hayangnya mah urang matak balik sia. Di Arab teh sarua. Oh si emok sia aya budak sia. Beraku di Arab aya si emok. Sarua di Arab oge. Ngan garaling saya emok teh. Garing. Matak urang geus ada luas sebenarnya mah matak balik. Jaba maksakeun tadi nama makan kapal luhur deh kak. Rek beca. Rek numpak garejra aing teh di Arab teh. Gareja. Nah, Gareja. Dijil ti imah dunungan. Yo si emok nanyakeun. Asup ke kamar mandi. Aya si emok na kloset sia nu nungguan. Kapayan kok ibi kerja kapal kieu tah. Di kana kana naonan. Tong seuri da teu lucu atuh. Ya. Eta seuri. Tempat saha tuh ieu? Tah kitu matakan ke hadapan mah. Lah si emok-emok mah ulah. Anu ngalieur. Di ditu teh berarti gawe. Henteu. Nya gawe atuh. Matakan tah ngajero koper naon sok. oh bra baliknya Arab bra ponjorona heula Duit jerona teh bisi banyak. lamun duit mah kagablak beuli HP-HP acan ge atuh Duitnya sok tah ku ibi ngomongkeun. Aya salep panteu. Mana di ieu teh? mana cing ningali lah orang geledah lah Tah, sok. Tah, beureum. Geus Ai minyak eta mah teu anu titipan teh. kesina ge parud kalapal ieu mah geuning Geus tong dibeca-beca tong dibeca tuh. Kapan teh hareup berapa teh mau? Jadi pika hareupeun mah sakira-kirana sakala yang salah teh tanya dina nu sok gigi kasih kemok lah nanaonan kalieur-lieur. Karasa ku ieu oge. Lieur, mending kana sacukupna. Mending kana naon ngaranna teh? Hirup miskin tapi secukupna tuh. Mobil kabeuli, imah kabeuli, kebutuhan rumah tangga kabeuli, mending kana miskin. Nu penting mah hirup kudu pas nya. Heeh, penting apa? Segala kabeuli. Pas hayang mobil aya. Heeh, gitu. Pas laksana. Pas hayang meuli tarason aya. Heeh. Da sabenerna mah tuh. Emok-emok itu teh da. Ya anta rumah tangga sia aja. Rumah tangga jeung maneh. Nah, Aye. itu kata hujan. Terus. Kebiasaan. Aja di Arab oge kitu. ibu mah sana tuh keluar-keluarna teuing meureun nya naon teh balik ke Arab teh Nya emang kumaha? eta sumut bau Itu paringsan sia ya. Paringsan sia. Mata kurang rada lieur. Nu dina kapal kunaon cing mata kurang dipurageun alin ku mabok-mabok teuing. Ku nempogo bocorangan. Tapi lah aing teh dehem sakeutik. Kumaha demna? Tanya pantas atuh dan nu di dieu ge kieu. Dipurageun. Dirareang di luhur teh. ibu mah mending kene entong ka Arab
pernah ke mana ka boja Kan geus bau sumut teh. nya Eta we turunna keleur. Sugan we teh jadi duit. duka tah pamit kitu mah urang sekian we segan ka payuna mah meh teu kasih emok-emok deui kitu maksud teh di lemur teh aya panamuan Nah gitu. lain kitu mikir atuh ibu teh maksudna kunaon Lain sorry. gitu 2,000 years later. nya teh geuningan teu karaos teh sonten geuningan Eta puyu can kapal jadi. Jang, hayu Jang. Urang we. Ya hayu buru. tah lapar cenah kade ah Paraban. Ade ini di korogotan. Hayu urang ieu rek maraban heula budak ieu bari nahan puyung lah. ah ieu ge ngiring ngulang we atuh Ayo. Udah ieu ge atuh tadi mah ruas sih teh naon juga teh. Ya naon ngabring ka dieu. nya nuhun nya ka sadayana nya Tuh teu payung mangga. Cuma 3 bersaudara di sini. And the gang. The gang dia ada deui. Baru. ayo urang sare di mana imah urang di mana Imah. Kan Eci mah teu boga imah tiba lagi. Eci teh pan di bahasa ini ke Arab teh imah Eci teh disita ku si emok. udah cek dunuan urang teh tigeledug jadi cenah boga penyakit manusia Digeledug. Palingan tapi ingat kan ka soulmate mah nu baheula pernah di ditu mau beletos dan Pak Arifin. apaanan urang mah api-api wawuh meh diampihan ku di dinya Hah? Ih, meni tega. atuh kan bae lah ampihan we Ieu teh da sahabat urang baheula teh. kan bae tuh ampihan we Tapi bae lah. Tapi tong hubungan oh atuh urang teh hujan di mana